Ada pepatah yang mengatakan kalau cinta sudah melekat, tai ayam pun rasa tasan sok ada tai ayam. Jang cak mitohana. Iya yo mata di melilau, iya yo gurame yo. Iya kira-kira halal tah haram? Iya mah lain deui bah kitabna di tempoa. Aya bah ya kitabna. Coba baca Jeng. Al gurameyu halalun bil minantu wa haramun bil mitoha. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta ke Kanjeng Nabi, mahabbah ke Kanjeng Nabi, nyaah ke Kanjeng Nabi, falam yusalli alaih, tapi tidak pernah baca sholawat terhadap Nabi, bahwa kadzabun, itu manusia itu bohong cintanya terhadap Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Araya Parawan ayah, ada pantun buat kamu sayang. Asik. Kuntil anak naik sepeda, jalan mundur ke cebur sumur. Neng cantik hati-hati memandang saya, nanti malam nggak bisa tidur aja. Mononganjang na berdasi, komo bari mawa mobil Mercy, titah diuk nage di kursi, disuguhan nage cai kopi, kuehna bolu jeung roti, pedah kumawa mobil Mercy, tanya homa hasil korupsi. Atuh heueuh mining keneh kami santri sanaos dahar jeung tarasi, nu penting boga ilmu jeung bisa ngaji, isuk pageto jadi kiai, balik ka imah magahan santri, boga pamajikan geulis pahenol nu ngaranna si Sarwiti. Aya di dia Sarwiti aya. Sarwiti aya. Kokom, Juju, Ida, Mimin, Titin, kunaon araya kene di aing mah geus pararae teh. Tapi insya Allah di kampung nanti kampung Pagedongan mah ketika ada yang main, ketika ada yang apel, ketika ada yang nganjang moal pula pilih insya kuring pernah ngalaman bah nganjang kata tanggal lembur kakarake assalamualaikum waalaikumsalam diuk dina kursi, indungna harewos ke anakna, ulah daek ka lauk teri mah eueuh sisitan, ulah daek ka budak santri mah eueuh duitan, kadenge ku ceulik kuring aing jeri biasa nyeri bahasana ge masa depanna suram. Barang ningali kuari kuring bu turun di mobil, amplop caramah gede bae, punten penitia lain nyinggung ieu mah. Eta cak budak awewena nu pernah dianjangan ku kuring kieu ngomongna, andaikan bunga yang layu tumbuh kembali, maka akan kusiram setiap saat dan setiap hari. Cak kuring terlambat. Cak manehna tidak ada kata terlambat, semasih hatimu bergetar dan terbuka terlebar. Cak kuring sudah tertutup. Cak manehna silahkan kau tutup rapat-rapat, tapi aku punya kunci dan mampu membuka dengan cinta. Anjay. Cak kuring maksa kieu ngomong, heuy maksa dieu. Cak manehna cinta tidak bisa dipaksakan, tapi cinta akan berjalan sendirinya. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu anak dedemit, hanya kamu yang aku cinta. Oh cak aing mencuri dia bener. Iya kan Neng, cinta itu terlahir dari huruf C-I-N. Ini cicing ulang ngomong cinta. Iya mah urusan budak ngora ya. C-I-N, C cemburu bila dia selingkuh. Anjay. Setelah huruf C lahirlah huruf indah. Rasanya aku memandang si dia walaupun dia berada di kandang embe.
Setelah huruf I lahirlah huruf nangis ketika aku diputuskan. Dengarkan siapa. Setelah huruf N lahirlah huruf terima kasih sayang kau selalu di sampingku. Maka cinta diakhiri dengan huruf aku hanya bisa bilang I love you. Apalkan kusia maman lumayan. Makanya sok dijieun ku budak santri mah bah kayak payarja mahbubun lidzikril habib wasuha maktubun fi qalbi. Bagaimana aku bisa melupakanmu toh namamu saja sudah terukir dan tersirat di hati yang amat dalam. Anjay. Beb Allah I miss you. Malam ini kau cantik seperti rembulan. Ditempok wae teh hampir pahili jeung bool kotor. Sebab cinta itu bu bau tai. Ada pepatah yang mengatakan kalau cinta sudah melekat tai ayam pun rasa tasan sok ada tai ayam. Siapa ngomong tai ayam bocah atuh. Ya Allah. Lanjut pemanasan karunya ibu-ibu mantap secara rapi, betul bu. Tapi insya Allah walaupun capek keringat bercucuran luar biasa pahala dan ganjaran dari Allah yang kelak nanti kita akan sama-sama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan dia dulu orang segera bawa pemajikan dari doa anak tabehan insya Allah salah satunya ada yang dijabah. Kamu bisa mau singkulis pemajikan ngan ulah kumisan kos manehna. Iya kuanteng kos kia kumis tos sagede pagar kabupaten ya. Sekali deh jawab salam nasi kompak siap. Awas nu tengah jawab salam balik di dia bisul genep ratus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho, ikhlas, teka paksa, geus dalalahar. Alhamdulillah ngajina moal lila-lila jalila-lila ge tara diarapalkeun. Ngaji mah singkat padat melekat nu penting balik mawa ilmu manfaat. Si eta mah geus kana balang dahareun deui bae. Berarti ieu ngaji tu ngaji kabehan ahli balang dahar kabeh. Geus ngajina moal lila-lila nu penting daekan. Si eta dahar deui bae. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi sahri sadri, amin. Angkat tangannya semuanya. Allahumma rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ij'al jam'ana hada jam'an marhuma. Ya Allah ij'al jam'ana hada jam'an mashkura. Ya Allah ij'al jam'ana hada jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil ajiz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan
Oh jing aing betul-betul tukang salona hebat luar biasa. Dia mengerti dengan keadaan. Ketika aya nu maca Al-Qur'an langsung diberi echo pangenahan ka kuping min kenahan teh aya coba lamun ditanya ibu bu calagur atuh lamun rieur nginum paramek bodoh sih anu naruskeun tadi atau salona luar biasa. Mudah-mudahan tukang salon sing ka surga jeung salon-salona kayak manehna mah datang ka surga dangdutan meureunnya Hadratul Mukarramin yang mulia segenap para kiai, para ajengan, para asatidil kiram, guru-guru simguring, luha penten tetiasa diwincik hiji per hiji dibilang saurang-saurang, para kiai, para ajengan, ya Allah mudah-mudahan sing dipanjangkan umur kalawan umur anu barokah. Sebab kiai itu sekarang keadaannya bagaikan macan Sumatera, barang langka, usin pencalonan BKKRA kiai di teanggeuna bener tante beres be usin pencalonan teu datang deui. Makanya doakan kusadayana para kiai, para ajengan khusus di kampung Pagedongan, ya Allah mudah-mudahan sing diparanjangkeun umurna, sing diseueurkeun milik rezekina, ilmuna sing manfaat, dunyana sing barokah, anakna sing soleh solehah. Mudah-mudahan nanti keadaan ketika meninggal dunia mudah-mudahan dalam keadaan yang husnul khatimah. Ya Robbal, ya Robbal, doakeun ku teteh kiai. Uy, kiai mah hese, nyan kiai mah hese. RT mah ya kuari ya Pak RT, lamun RT paeh loa gantina. Maafnya Pak RT, maaf. RT maut ada gantina, tapi kiai hiji maut belum tentu 5 tahun 10 tahun ada gantinya. Betul-betul mangkana maneh boga anak kena disantri. Uy Titin, ma si naon sih melotot sama itu yang masih nele jelema melotot sungut calangap eueuh napasan. Mangkana anak jieun kena jadi teboga anak jadi santri atuh ayahna mulung minantu anjay aya santri di dia aya nu mana santri itu lain mana aing mah kedeung maneh bagianna eta baju putih tah ngan milik mulung minantu santrina ulah asal peci nyongcrok make samping nak BHS aing nyaho BHS ya mah komen bae make samping nak BHS make baju koko jangan lupa ya padahal mah orang lain santri anak buah Mang Bejo. Pokoknya tonton terus sampai upeda neule aya anak ustad geulis kita mendapatkan pelajaran. Gadona ndok sapotong, halisna ngajepat jeler, biwirna kos embe rorombe. Cat manehna ngapiran aing moal menangkeun anak eta kecuali ku santri. Atuh nipu manehna make samping, make baju koko, make peci, mungkus keramik, make koran hiji. Lewat ka imah calon pimetohaeun. Ditanya ku pimitoheun, bade ka mana jang? Bade ka payun. Eta nyandak naon jang? Oh ieu mah kitab Batalubin. Atuh heueuh jabah keramik ieu.
kita batalubin cak manehna karami menang sabulan mana kurang kawin ke jeung nu kamari eta mah rada santri anak buah Mang Bejo ge yuk kurang kawinkeun bae santri kamari ge cara ge nyandak kitab nupang mahalan ngaranna kitab batalubin tanya homa karami begitu ditikahkeun ya Allah luar biasa menang saminggu cak mitohana jang coba ngaos Quran jak mama geus kakadengekeun ku hayang boga minantu bisa maca Quran mah jak ulama teu bisa maca Quran leh ulah sok tatawa duana teu bisa bener bukusan bener teu bisa coba baca Quran supaya berkah ieu imah luar biasa dibacakeun Quran otak dipetakeun ulah sok cicing di kolong saung bisin kasura cak mitoha awewena bener ieu mah bisa ngaji kori cak mitoha lalakina hadena sia tadi teu ka kolong saung mun ka kolong saung sia bahaya sia kasua jangan coba cara baca kitab hiji be abah maku hayang eta ngadenge maca kitab oh abah hayang jasa kebak di dalam kitabna pugus lain kitab asup ka kamar ke bah di tepuan yo aya bah coba baca man kabahala bi kaejin oh paunima bi airin pa illam yatacagar patukijak dada uhu nah kitab eta jam nah kitab artinya jam dengekeun bah man kabahala sing saha jalma nu kabeuheulan oh bener terus jam bikaejin ku kejo paudima bi airin maka kudu diinuman ku cai oh airin eta bahasa Arabnya bahasa Sundana cai terus jan pa illam yatacagar lamun teu daek cager-cager patukijak dada uhu maka kudu ditincak dadana cak mitohana asana aing mah paeh hisuk ya Allah jang cak mitohana ieu yo mata di melilau ieu yo gurame ieu kira-kira halal tah haram ieu mah lain deui bah kitabna ditempoah aya bah ya kitabna coba baca jeng al gurameyu halalun bil minantu wa haramun bil mitoha kumaha cenah eta jang artina mah ieu bah ai lauk gurame mah halal jeung minantu haram jeung mitoha oh jadi abah mah jeung emak ulah ngadak ulah mantu bae bantu bae datang ke jebek pinantuna ai ieu si pinantu ye cenah bayawak halal tah haram yo bah ieu balain deui kitabna pugus tebegu maca kitu coba baca jang al bayawaku halalun bil mitoha wa haramun bil minantu artinya naon ari bayawak mah halal jeung mitoha haram jeung minantu oh cek mitohana aju abah mah ngadar bayawak bae cek datang ke ompok mah bapak tuh bayangkeun euy teh bantak menangkan santri teh nurada mendingan yang tahu mengarahkan kita kepada Allah nu nyahun ngarahkeun diri urang kabeh ka Gusti Allah subhanahu kuring rek nanya ibu aya nu anak urang ayeuna keur sakola SMP aya nu di pasantren aya nu di SD aya jung teangkeun neuk naon wajib kuari di SD depan bener menurut saya nanya cak kuring tadi ayah nu di SD cak teteh cenah ayah teh angkeun deuk naon wajib kuring di SD bu ibu kena maji kena masan insya sekolah ayu pasantren ayu al mukarram
kersana sohib saya Al Ustadz Khaitami beserta rekan-rekan para penitia, Bapak RT yang saya cintai, beliau yang sampai ke rumah saya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu muka, bermuhajahah dalam rangka memperingati maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan syafaat yang amat sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita sama-sama di surga beserta Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Para penitia penyelenggara Hari Besar Islam yang diperkasai oleh para pemuda dan segenap para penitia yang telah berjibaku mengorbankan harta, tenaga, dan pikiran. Lebih ke artos jadi dandot, duit jadi buncit, uang darah nginang, kebo digorok, mbe dilekek, hayam dibeberi, manila diudag-udag, benang mantep. Mudah-mudahan segala jerih payah penitia dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, rangda, duda, ayah, kabe ayah. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang dina ieu patempatan sing turun rahmatna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, asyadakumullah. Anu dikokojuan ku para penitia, sapu tangan dalam celana, tepuk tangannya mana para pemuda. Ayo kita pemuda nu teprok tangan ini nu kikianan. Mudah-mudahan para pemuda khususnya kampung Pagedongan ya Allah diberikan panjang umur dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan secepatnya Anda kalau belum punya istri sing sageurana boga pamajikan. Andaikan dia duda ya Allah, pertemukanlah dia dengan janda. Tenang-tenang saja. Andaikan dia janda ya Allah, pertemukanlah dia dengan duda. Andaikan dia masih gadis ya Allah, itu mah buat saya saja. Wai. Mudah-mudahan pengajian dan perkumpulan kita malam hari ini akhirnya Allah menurunkan rahmat dan maghfirah di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Saya tanya dulu ibu, jawab yang kompak. Bu, kita cinta sama Rasulullah. Jawab sing tarik, orang cinta ke Rasulullah. Kemudian kita sering baca sholawat, sapoe saputing sok menang sabaraha kali. Asa potongan ini. Jawab sing tarik ibu, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ayo jawab. Sapoe saputing urang sok menang maca sholawat ka Kangjeng Rasul sabaraha bali. Benar? Manda'a huban nabi falam yusalli alaih fahuwa kadzabun. Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta ke Kanjeng Nabi, mahabbah ke Kanjeng Nabi, nyaah ke Kanjeng Nabi, falam yusalli alaih, tapi tidak pernah baca sholawat terhadap Nabi, fahuwa kadzabun, itu manusia itu bohong cintanya terhadap Rasulullah. Dan kelak nanti manusia tersebut, hadirin rahimakumullah, moal diaku ku Kangjeng Rasul umatna naon melototan baca sholat hadroh kurang baca sholawat bulan siap nurutan ibu siap, abah pun tenggelam sholawat bulan sarap. 1, 2, 3 Salatullah salam. Ayo maka ayo. Salatullah salamullah ala toga Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang kompak, gak usah pakai roh. Ayo salatullah salamullah
jeung daging meuli tulang kokorongkong kasalaki judang jeding hayang gelang jeung salatullah wa ala toha lillah salatullah lamun ngaji kudu sing jempe siap lamun ngaji kudu sing ulah bari ngoprek balik deh biar kompak lamun ngaji kudu sing ulah bari ngoprek komo bari tibra bisi dirau ku kelong hirup loba nyeri hate komo mun teka bagi be kurang opa hirup loba nyeri hate komo mun teka bagi be nu disalahkeun bapak geus menang mahare-hare ieu potongan BLT kabeh kercan menang mah beak RT pada ngomong geus menang mah teu mere endog sasiki-siki aja bener ganteng aya teu jalemana aya nu sok nyeri hati aya nu sok nyeri hati aya nu sok goreng hati ka batur aya geura tobatan teh mumpung keur hirup urang teh seueur dosa terutama ibu-ibu ya bu urang teh seueur dosa bahkan numpang gede-gede dosa teh dosa kasa sama geus puguh ka salaki mah tukang wolototan salaki bener tante salakina datang ke begang dipalototan ku pamajikan nyanaha ieu salaki aing ku begang-begang teh dibawa ke dokter eueuh panyakita dibawa ke dukun eueuh panyakita akhirna mah penasaran dibawa ke ruang ICU dirongsen hasilna jelas aya mata pamajikan keur malotok moal ka surga sia moal degekeun perempuan bu degekeun perempuan yang menyakiti hati seorang suami melukai hati seorang suami sok nyerekan kanu jadi salaki malototan kanu jadi salaki padahal suaminya tidak salah jangankan anda masuk surga lam yasum roki hatal jannah ulah ngambe ulah asup surga ngambe sengit surga pun tidak akan pernah cak bapak-bapak cocok ya kiai ya terus kiai bapak cak ibu-ibu suwe salah manggil kiai ya mah ayo dengan tenang bu kadang bagian bapak-bapak awas ibu bu ibu kudu hormat ka salaki mah ulah sok malotonan salaki ima salaki ngojek jam 8 terbalik mulai curiga salaki aing moal salah ka imah rang padahal mah batur ngojek betus ban bege 17 kali ulah kitu ye salaki mah doakeun rek berangkat ngojek teh urang gegeraan ngamparkeun saja doakeun salaki kakarak nyetar motor nek berangkat ngojek suara motor naon eta aya suara motor kos kitu nya tuh teteh sebagai istri yang baik kawal suami sampai ke depan pintu tuh sia maju gitu baik coba kuring nanya bapak-bapak lah pak
eta lamun urang sok ka mamana sok dikawal tilok sampai ke depan pintu dengekeun sia Sarwiti eta kawal sampai ke depan pintu dengekeun kuring ya lamun berangkat pamajikan sampai ke hadapan tok maka yang terbayang di wajah seorang suami hanyalah istri cantik jelita kuring mah geus sumpah bebeja ke pamajikan neng biarkan saya ceramah di luar lihat cak yang cantik nu geulis ka badan sumpah demi Allah aing moal kudu kagoda ku nini itu perawan matinya aman siapa dah ulah balah urang mah ulahnya nyandunganan cukup istri itu satu saja betul Pak hiji pae pemajikan mah tuh hiji di Tiga Raksa hiji di Cadasari iya mah pun bapak-bapak lah potongan istiqomah kabeh ikatan suami takut sama yang di rumah antak mah pemajikan hiji pe dengekeun ibu nu mantak kami mah pamajikan hiji bae sebab aya hiji riwayat engke alam dunia jeung langit bahan dikumpulkeun ku Allah dina hiji wadah ditimbang di mijan jeung jelema nu gede bohong beratan keneh jelema nu gede bohong tak eta nu mantak kami can nyandung oke mantak sok aya babasaan nu nyandung mah sok gede kawani teteh sok sudon ka batu nu nyandung masuk gede kawani pancana tolak angin teu nyandung sebab tolak angin mah eueuh potong saya eta menyebut eueuh duitan cenah sia sentimen ka aing atuh neuk menang duit kumaha kakarake caramah tu panitia geus mulai mikiran ya Allah awewe mah kana duit bae banyak ieu mah lain ngomongkeun sasaha ngomongkeun pamajikan guring tempira kuring nyimpen duit na kitab nihayat tujen 100.000 ditempo teh isuk-isuk eueuh ditanya ku kuring mah ai kakak nyimpen duit na kitab 100.000 ka mananya ari ngajawab teh bari gogoyangan ku kami cenah ka ku kami emang eta mah duit naon kak cek aing duit sial neng pan duit sial kah lah duit paling geus disumputkeun ku sia kapangih bae eta duit sial eta Pak maaf awewe mah jangankan rupa duit ambeuna duit kapanggih mangkana ge heuy teh lamun teteh nyeusehan baju salaki calana salaki kodokan heula ih bisin aya KTP surat-surat penting betul apa tidak ih bikeun ka salaki aya duitan bikeun ka salaki air leutik mah bikeun ka salaki ai 2.000 mah mun 100.000 siapa malingan kabeh ya Allah ya Rabbi ibu bu dengekeun ulah sok malototan ka salaki nek berangkat aju salakina alamun nek babarangkatan bebeja ge ka pamajikan mama cek pamajikan ada apa Pak atuh kitu maneh mah ieu mah kos orang Tiga Raksa sih ka salaki nyebuta heuy manehna cek salakina aya naon dewekna ai manehna moal ka mamana atuh puguh dewekna tinggal anakna aing kumaha menta duit aya ulah kitu ka salaki mah ieu mah kadang-kadang di tempat nu rame ka salaki gogorokan heuy jendol ulah gitu ya karena kita diatur oleh Al-Quran betul apa tidak kulu kaulang karima aing ngabetan-betan sia eta mangahenen bae percis kos kebodi lakian sing bedas atuh sia teh sekali deh ya kulu kaulang karima lawa kauran ge
panangan kuringna di dieu keneh ke lamun datang ka hadap karak areureum sekali deui anu teu ngajawab balik di dieu loba hutang ulu kaulang karima coba hitung penitia sabarani ini nupai mending dia balik di dia boga penyakit sesak nafas. Hei kulo kaulang karima berbahasalah dengan bahasa yang baik, berbahasalah dengan bahasa yang bagus, berbahasalah dengan bahasa yang mulia insya gitu kasalaki mah ulah kos ke panganten anyar doang untuk kondangan mah gandengan tangan baju kapelan samaan jalan becek ke kolokan nyebus lagi awas jalannya ecek iya ke anyar panganten salakina hareudang ka jero kamar asumpan deui dibukaan bajuna ku pamajikanna begitu dibukaan kancingna murag cak pamajikanna encing encok salakina ngaheuleuh naon encing cotoreng kancingna lesas salakina teu eleh cak salakina mama na acuna ama pamajikanna ngaheuleuh naon na acuna ama koreng neuk di kasur apa di sama keur panganten anyar mah sok agelan Pak nyebutna ge ka salaki teh ka peuting hayang cak salakina aya naon ii ii hayang eta kurus kitu ge kudu magahan nu bener urang magahan ka anak kudu bener ulah mentang-mentang tukang sangu di tengah jalan kamu ga anak lamun hayang ngising ceng mun hayang ngising ulah mebeja hayang ngising keur dagang sangu bising dari lalu udah naon tuh mah hayang nyanyi gitu oh hayang nyanyi mah mun hayang mana keur dagang sangu datang ka peuting dititipkeun ka makolotna makolot ieu nitipkeun incunya ke lamun hayang ngising kena ngisingnya mana kolotna keur hees anakna hudang makolot hayang nyanyi tah gara-gara indungna baga cak makolot geus diceulieun aing bae nyanyi nasa diceulieun aing makolot hayang nyanyi cak makolot tah heuh ulah gandeng sia nyanyi na diceulieun aing anak we incuna muka calana buah kusut cak makolot tah sia mah lain hayang nyanyi goblok hayang modal ya Allah naudzubillahi min teteh ge diimah supaya anak nuturkeun indung jeung bapana akhlak Rasulullah teh dituturkeun heunan ku orang tuana nembe ka anak gitu mun aya salaki di pertengahan urang kudu punten kakak puntennya osok tadi loh heuh kadeuleuk potongan dusun kabeh kadang-kadang masalah keur HS di pertengahan kuat dilengkah bah salakina hudang cak salakina liak bang aing ku dia ya ulah gitu ya juga kadang-kadang salakina sok dusun wayah maghrib HS di pertengahan anakna berangkat ngaji indungna baca Al-Quran salakina HS di pertengahan si simut kasirah-sirah aing make calana aya sigi salah kecepet bayang anakna balik ngaji selikeun cak indungna salam mak ikut cuntana ngalere ke jubur bapana cak anakna mama bapak bisul gitu cak anakna pangrasa aing bapak dia ke bisul itu mana rada kurang dulu neangan korek gas dicekres-cekres deket pelih bapana ngagedubuk bari marah goblok sia aing kakalak molor bobogaan aing main garang bae siap kunaon kok kakakan bah kita budak hiji tukang ngintip jika ada itu ya Rabbi terus Bo semuanya kan ingin masuk surga betul apa tidak apa yang saya katakan tadi andaikan ibu pengen masuk surga semuanya dengan mudah awewe mah asup ka surga asal ngahormat ka salaki jeung dua faktor awewe mah hiji taat ka Allah wa rasulih kadua
kedua taat ka salaki ka surga awel mah. Muncak salaki nyeuseut muncak salaki kukumbah sakitu padahal mah eta kukumbah nyeusuh pagawean lalaki ulah ganeng-ganeng sieun kadengan bapak-bapak bener tanyakeun ka ustad haitami nyeusuh pagawean lalaki kukumbah nyagean lalaki ngejo pagawean lalaki tengekeun bapak-bapak cak bapak cak ibu-ibu mantap ya kiai ya. Masya Allah ngepel bagian lelaki nyusuan tawewe mah ngan dua hiji taat ka Allah wa rasulih kadua taat ka salaki dan lamun cak salakina ngepel cak salakina nyeseuh cak salakina naheur cai eta ganjarana awe insya salaki teh kudu dihor teh lain salaki katarak balik di kieu sia lain suami kita pulang hormat anak nama bendera teh rumah tangga edan kawin lain gitu ya perempuan yang baik istri yang soleha ketika suami pulang di mamana teh ibu gegeraan ngadarangka ngadangukeun omonganana Aisyah makalah ngadangka asal ayah saleh dibalik ulung wow saklaki assalamualaikum wow aing memikiran ya orang dia mah ngadangukeun omongan salaki lain ngadangka sia sarwiti salaki jauh kene geus kieu teh burungan mane apa be aku sireum sia mah teh mane gila aing mah nah naudzubillah min insyaallah terus tisu nah sekarang bagian laki-laki Pak kita pun sebagai laki-laki tidak boleh menyakiti hati seorang istri temenang melukai hati seorang istri karena istri tercipta bukan untuk dilukai bukan untuk disakiti tetapi istri tercinta istri terlahir untuk dicintai dan disayangi terlebih istri dijadikan bidadari dan permaisuri ulah dijadikan buka pamajikan dijadikan kunti kos apa jadi kunti atau sapopoe itu pamajikan kita didap bener tuh Masya Allah kau zaman baheula eta masakna dihau bener tuh Bu di dia masih dihau masih dihau ditiupan make song seuneu mah can hurung banget bagus beak mehong betul apa tidak Masya Allah Masya Allah Pak lalaki jadikan permaisuri dan jadikan bidadari artinya atuh wayahna ajak healing sekali-sekali mah OTW ke puncak, ke pantai, ke supermarket, ke swalayan, ke Carrefour biar hati istri tidak pusing betul Bu biar hati istri senang dan bahagia osok diajak jalan-jalan osok nah dengekeun lalaki tah pamajikan saya ngomong henteu ajak jalan-jalan majar bae boga pamajikan muriangan bae eta ya tilok diajak healing di boga pamajikan geringan lain diurus ngalah dipoto di jen status istriku sedang sakit mencret ayo bayang Pak boga pamajikan muriang teh lain dipoto di jen status urus ngan pemajikan kuari mah kerja dibawa ke dokter mbak angel kamu dibawa ke puskesmas mah dibawa ke toko emas belikan 30 gram we hari tak kene dadak cager biasa datang ke majlis taklim jam salapan jam genep kene geus macet di majlis taklim bari sasalawatan bari gigi pripek ka babaturanna kami mah harareudang di dieu mah harareudang we piraku isu kene harareudang teh harareudang terus gigi pripek pedah make kalung 15 gram tak eta nu kos kitu anak buah mak enok
Oke teman-teman, sudah kita dengarkan bersama-sama ya ceramah dari Kiai Haji Asep Suganda. Nah, beliau bukan hanya ceramahnya lucu penuh canda tawa, akan tetapi canda tawanya sangat bermakna. Nah, oke teman-teman pencinta dakwah, apabila teman-teman menyukai video-video dakwah dan menyukai video-video dari dakwah channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, oke teman-teman, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya juga masih pemula, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Nah, oke teman-teman, apabila teman-teman mau lihat video punya, silahkan kunjungi saja channel Dawuh Ulama ya teman-temannya. Di situ teman-teman banyak sekali ya ceramah-ceramah dari Kiai Asep Suganda. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.